Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbaca dengan Allah, sifat Allah Ar-Rahmani Al-Karim Al-Karim Jinja sareng di akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim Quran Al-Karim Al-Karim di akhirat unggul. Mangit kaula kana ieu kitab anu dingaranan kitab Risalah Muawan. Mangit kaula kana ieu kitab anu dingaranan Risalah Muawan. Bari nyuwunkeun pitulung sareng ngalap barokah. Alhamdulillah ari sadayana puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Allah Al-Wahidi anu sahiji Al-Wahidi anu hiji zatna hiji pirang-pirang sifatna hiji pirang-pirang padamelanan. Al-Wahidi anu hiji zatna hiji pirang-pirang sifatna hiji pirang-pirang padamelanan. Al-Majidi anu agung Al-Majidi anu agung. Al-Jawadi anu banget barahan Al-Jawadi anu banget barahan. Al-Jawadi maca Jawadun. Al-Jawadi anu banget barahan. Memang pemanutas ini. Al-Jawadi anu banget barahan. Al-Wahhabi tur anu siil maparina. Al-Wahhabi tur anu siil maparina. Ar-Razzaqi tur anu siil ngarizkianan. Ar-Razzaqi tur anu siil maparin rizki. Ar-Razzaqi tur anu siil maparin rizki. Al-Hannani tur anu banget welas asih. Al-Hannani tu anu banget welas asih. Al-Mannani tur anu siil maparin anugrah. Al-Mannani tur anu siil maparin anugrah. Alladzi ba'asa anu ngutus ya Allah atau ya ladzi. Alladzi ba'asa anu ngutus ya Allah Muhammadan ka Kanjeng Nabi Muhammad Khatima Anbiya'i anu janten pamungkas pirang-pirang nabina Allah. Khatima Anbiya'i anu janten pamungkas pirang-pirang nabina Allah. Birisalatihi
Khotima anbiya'i anu janten pamungkas pirang-pirang nabina Allah birisalatihi kalawan diutusna Kanjeng Nabi Muhammad ila jami'il insi birisalatihi kalawan ngutusna Kanjeng Nabi Muhammad kalawan diutusna Kanjeng Nabi Muhammad ila jami'il insi ka sakabeh manusia wal janni jeung pirang-pirang jin la jami'il insi ka sakabeh manusia wal janni jeung pirang-pirang jin wa anzala sareng ngalungsurkeun Allah alaihi ka Kanjeng Nabi Muhammad Al-Furqana kana Al-Qur'an Al-Furqana kana Al-Qur'an ihi anu eta tetep dina ieu Furqan ihi anu tetep dina ieu Furqan hudan ari pituduh hudan ari nuduhkeun atau pituduh nasi pikeun manusia ihi anu eta tetep dina ieu Furqan hudan ari pituduh linnasi pikeun manusia wa bayyinatin jeung pirang-pirang pertelaan minal huda tina pituduh wal furqan jeung ngabedakeun antara halal jeung haram wal furqani jeung ngabedakeun halal jeung haram wa syarra'a sareng ngalakukeun Allah lahu ka Kanjeng Nabi Muhammad wal furqani jeung ngabedakeun halal jeung haram wa syarra'a lan jeung ngalakukeun Allah lahu ka Kanjeng Nabi Muhammad wali ummatihi sareng ka ummatna Kanjeng Nabi Muhammad ma kana perkara auso anu wasiat Allah bihi kalawan ieu ma kana perkara auso anu wasiat Allah bihi kalawan ieu Nuhan ka Kanjeng Nabi Nuh wa Ibrahim sareng Kanjeng Nabi Ibrahim wa Musa sareng Kanjeng Nabi Musa wa Isa sareng Kanjeng Nabi Isa wa Isa sareng Kanjeng Nabi Isa wa faddala sareng ngunggulkeun Allah dinahu kana agamana wa faddala sareng ngunggulkeun Allah dinahu kana agamana Kanjeng Nabi Muhammad ala sairil adyan kana sasesana pirang-pirang agama ala sairil adyani kana sasesana pirang-pirang agama wa ja'alahu sareng ngajantenkeun Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad
akrama khalqihi kana anu pangleuwih mulyana makhlukna Allah. Wajala sareng ngajantenkeun Allah Wajala sareng ngajantenkeun Allah ka kanjeng Muhammad akrama khalqi kana anu pangleuwih mulyana makhlukna Allah alaihi ka Gusti Allah alaihi ka Gusti Allah wa ja'ala sareng ngajantenkeun Allah ummatahu ka ummatna Kangjeng Nabi Muhammad khairu ummatin kana anu pang leuwih alusna ummat wa ja'ala sareng ngajantenkeun Allah ummatahu ka ummat Kangjeng Muhammad khairu ummatin kana anu pang leuwih alusna ummat. Rijat dikeluarkeun ieu umat linnasi karana manusia yu'minuna anu iman ieu umat kabeh billahi ka Gusti Allah. Rijat dikeluarkeun ieu umat linnasi karana manusia yu'minuna anu iman ieu umat kabeh billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung kana poe anu akhir tegasna poe kiamat wa ya'muruna jeung marentah ieu umat kabeh bil ma'rufi kalawan kaalusan bil wa ya'muruna jeung marentah ieu umat kabeh bil ma'rufi kalawan migawe kaalusan wayan hauna jeung nyegah ieu umat kabeh anil munkari tina migawe pamunkaran wayang muruna yan hauna jeung nyegah ieu umat kabeh anil munkari tina migawe pamunkaran wa ta'awanuna jeung silih tulungan ieu umat kabeh ala birri kana kaalusan wat taqwa jeung takwa wa ta'awanuna jeung silih tulungan ieu umat kabeh ala birri kana kaalusan wat taqwa jeung takwa wala yata'awanuna jeung tara silih tulungan ieu umat kabeh alal ismi kana migawe dosa wal udwan jeung kana mumusuhan wal udwani jeung kana mumusuhan wa yuqimuna jeung pada ngadegkeun ieu umat kabeh as-sholata kana salat wa yuqimuna jeung pada ngadegkeun ieu umat kabeh as-sholata kana salat wa yu'tuna jeung pada mikeun ieu umat kabeh az-zakata kana zakat wa yu'tuna jeung pada mikeunan ieu umat kabeh az-zakata kana zakat wa yatawasawna jeung silih wasiatan ieu umat kabeh ala sabri kana sabar ala sabri kana sabar wa yujahiduna jeung jihad ieu umat kabeh wa yujahiduna jeung jihad atau jeung berjuang ieu umat kabeh
fi sabilillahi dina jalan agama Allah. Mujahiduna jeung berjuang ya umat kabeh fi sabilillah dina jalan agama Allah. Wala yakhafuna jeung henteu sieun ieu umat kabeh. Wala yakhafuna jeung henteu sieun ieu umat kabeh. Laumata lainin kana nyacadna jalma anu nyacad. Wala yakhafuna jeung teu sieun umat kabeh laumata lainin kana panyacadna jalma anu nyacad. Min ahli zaigi di ahli kalacutan wal khizlani jeung ahli hina. Min ahli zaigi di ahli kalacutan atau nyimpang dina agama sih. Wal khizlani jeung ahli hina. Pama yasuddu mangka henteu nyegah an sabilillahi dina jalan agama Allah. Pama yasuddu mangka henteu nyegah mana an sabilillahi dina jalan agama Allah. Pama yasudu mangka tipati-pati nyegah an sabilillah tina jalan agama Allah. Wa yalumu jeung henteu nyacat. Karena wa ma yalumu. Wa yalumu jeung henteu nyacat. Buang apa makna pin. Jeung henteu nyacat alal qiyam alal qiyami kana netepan atawa kana nyumponan alal qiyami kana netepan biwajibi haqqillahi kana anu wajib kana anu wajibna hak Allah. Biwajibi haqqillahi kana anu wajibna hak Allah. Illal ladzina angin saha jalma-jalma ieu fa'il dina yasuddu yang yalumu tanazu perebutkeun keduaan. Yasuddu jeung yalumu awena hiji. Illal ladzina angin saha jalma-jalma haqqat anu nyata alaihim ka ieu ladzina kabeh. Illal ladzina angin jalma-jalma haqqat anu nyata atawa anu hak alaihim ka ieu ladzina kabeh. Naon al kalimatu dauhan minallahi ti Gusti Allah. Naon a kalimatu dawuhan minallahi ti Gusti Allah. Bisyiqaqi kalawan cilaka. Bisyiqaqi kalawan cilaka atawa pancabaka. Wal khusrani jeung rugi. Wal khusrani jeung rugi. Wal khizyi jeung hina. Wal hawani jeung tegesna hina. Wal khusrani jeung rugi. Wal khizyi jeung hina. Wal hawa
wal hawani jeung tegasna hina. Wala yatajarradu jeung henteu wala yatajarradu jeung henteu suwung binusi ibadillahi kana nganasehatan ka pirang-pirang abdina Allah. Wala yatajarradu jeung henteu suwung binusi ibadillahi kana ngasehatan ka pirang-pirang abdina Allah. Wa da'watihim jeung ngajak ka ieu ibad kabeh. Wa da'watihim jeung ngajak ka ibad kabeh ilallahi ka Gusti Allah. Ilallahi ka Gusti Allah. Illal ladzina angin saha jalma loba. Fa'il dina yatajarralu. Illal ladzina angin saha jalma loba sabaqat anu geus ti heula. Lahum ka ieu ladzina kabeh minallahi ti Gusti Allah. Sabaqat anu geus ti lahum ka ieu ladzina kabeh minallahi ti Gusti Allah naon al husna kaalusan. Naun al husna kalusan bisa dati kalawan bagja wal amani jeung santosa aman. Bisa dati kalawan bagja wal amani jeung santosa aman. Wal pauzi jeung bagja. Wal pauzi jeung bagja wal ridwani jeung karidwan. Wal ridwani jeung karidwan. Ulaika ari itu sadayana ieu ladzina kabeh. Ulaika ari itu sadayana ladzina sabaqat lahum minallahi husna ya tanya. Ya ladzina haqqat alaihim kalimatu minallah. Ya ladina sabaqat ladina ulaika ari itu sadayana ieu ladina sabaqat kabeh eta warasatun nabiyyin pirang-pirang ahli warisna para nabi kabeh. Eta warasatun nabiyyin pirang-pirang ahli warisna para nabi kabeh. Wa immatul muttaqina jeung pirang-pirang imamna jalma anu takwa kabeh. Wa immatul muttaqina jeung pirang-pirang imamna jalma anu takwa kabeh. Wa khiyaratu rabbil alamin jeung pirang-pirang pilihanana pangeran anu ngaratuan ka sadayana alam. Wa khiyaratu rabbil alamin jeung pirang-pirang pilihanana pangeran anu ngaratuan ka sadayana alam. Minal mu'minina nyatana ti jalma mukmin kabeh
minal mu'minina tanah di jalma mu'min kabe ar-rasikhina anu nancep kabeh anu memperdalam maksudnya fil ilmi dina ilmu ar-rasikhina anu memperdalam kabeh atau nancep kabeh fil ilmi dina ilmu fi ilmillahi dina ilmu Allah fil ilmi dina ilmu Allah al mutahaqqiquna anu ahli tahqiq kabeh al mutahaqqiquna anu ahli nganyatakeun kabeh atau ahli tahqiq nganyatakeun masalah al mutahaqqiquna anu ahli tahqiq kabeh atau anu ahli nganyatakeun masalah kabeh ahli nganyatakeun kabeh bihaqaiqil imani kana pirang-pirang hakikatna iman bihaqaiqil imani kana pirang-pirang hakikatna iman wal itqani jeung ngayakinkeun wal itqani jeung ngayakinkeun wal ihsani jeung migawe kaalusan wal ihsani jeung migawe kaalusan al waqifuna anu ningali kabeh al waqifuna anu ningali kabeh ala asrarillahi kana pirang-pirang rahasia Allah ala asrarillahi kana pirang-pirang rahasia Allah fi mulkihi dina kerajaan Allah wa malakutihi jeung karatuan Allah fi mulkihi dina kerajaan Allah wa malakuti jeung karatuan Allah min tariqil kasfi dina jalan kabukana mata hate min tariqil haqqi tina jalan kabukana mata hati mata hati wal iyani jeung nyata wal iyani jeung nyata wa ma fazu jeung henteu bagja ieu lazina kabeh wa ma fazu jeung teu pati-pati bagja iladina kabeh bihadzil manaqib kalawan ieu pirang-pirang manaqib wa ma faju jeung teu pati-pati bagja ieu lazina kabeh bihadzil manaqib ku ieu pirang-pirang manaqib pirang-pirang carios anu sae
wala wasalu jeung tipati-pati nepi iladzina kabeh wala wasalu jeung tipati-pati nepi iladzina kabeh ila hadhil maratibi kana ieu pirang-pirang martabat ila hadhil maratibi kana pirang-pirang martabat illa bihusni iqtifaihi angin kalawan alusna kalawan alus pangalapanana illadzina kabeh illa bihusni iqtifaihi angin kalawan alus pangalapanana illadzina kabeh wa kamali itba'ihi jeung sampurna turutna illadzina kabeh jeung sampurnana turutna illadzina kabeh li imamil a'immati ka imamna pirang-pirang umat wa kamali itba'ihim jeung sampurnana turutna illadzina kabeh li imamil a'immati wa kamali ittiba'ihim jeung sampurnana turutna illadzina kabeh li a'immatil ummati ka pirang-pirang imamna pirang-pirang imam limamil a'immati ka imamna pirang-pirang imam alladzi arsalahu anu ngutus kaya imam alladzi arsalahu anu ngutus kaya imamil a'imma sa'allahu bisya'allah lil alamina kasadana ala lil alamina kasadana ala rahmatan karena rahmatan karena rahmat karena kanyaan Abdullahi nyaeta abdina Allah huwa Abdullah sebagai Rasul Abdullahi ari imamul a'immah nyaeta abdina Allah wa rasuluhu sareng wa habibuhu sareng kekasih Allah wa khaliluhu sareng tegesna kekasih Allah wa khaliluhu sareng tegesna kekasih Allah sayyiduna tegesna Gusti urang sadayana Muhammadun nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sayyiduna tegesna Gusti urang sadayana Muhammadun nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin ngawuh rahmat sallallahu alaihi ka Kanjeng Nabi wala sareng
ka tetep ka kulawargina Kanjeng Nabi wa ashabi sareng pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi fi kulli hinin dina saban-saban mangsa fi kulli hinin dina saban-saban mangsa wa amanin jeung dina saban-saban zaman wa amanin wa awanin jeung dina saban-saban zaman atau waktu masa-masa kene wa awan jeung pirang-pirang zaman salatan kalawan rahmat wa salaman sareng kasalamatan salatan kalawan rahmat Allah sarengan kungagengkeun kasalaman sareng kasalamatan daiman anu langgeng duanana daiman anu langgeng duanana bidawamillahi kalawan langgengna Allah bidawamillahi kalawan langgengna Allah al maliki anu ngaratuan al maliki anu ngaratuan ad-dayyani tur anu nguasai ad-dayyani tur anu nguasai